nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain kurang giji kurang ajar lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh teh mah urang meureun ada balemur lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah makhluk aneh alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk hayang mode ABG alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami yang bisa iman leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya rada cacaya nah manya Islam make ikat aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah para jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sing ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5
Jemilaan lho. Saya ditanya gen. Tapi Rukun Islam teh aya 5 hiji, syahadat 2, salat 3, zakat 4, puasa 5. munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya Genep dek mah. lain Islam atuh nah iya agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet. ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. nya alah Tiksa maneh pegawai teu boga. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi kayak gitu, rumahku adalah surgaku. tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon Sarua Islam, ai rukun Islam 7. nah jadi laliur kieu ai tapi balalener nah make 7 sia teh Balikna make kapal. Narek lempang kitu, paeh atuh meureun tilalep di laut oge. tapi aduh pet maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah beureun urang teh moal nepi-nepi sok bener nutujuhnya syaralah tapi bener euy Salah tapi nyata. waduh bener tauhid ya jelema ya Tauhid cenah. bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka pageto Aing mah lain geus pageto deui geus nganjang ka Lioban. paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 Naon? rukun Islam teh Tong ngaluwihan dengan 177na. ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan kumaha jadi bener oge teh Jadi bener oge. Tanya jelema nu lumpuh Yuni nya ge ya. Nya. Anu luak leok pamadeganana gini henteu istiqomah. aduh bener oi iya Ai ka 8 cik sileing naon? dahar pek sabab lamun orang teh dahar da pae atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon minum. Nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro. tapi eta aduh ampun Aduh. Sapuluh naon sare. So narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting man. tapnya ku kitu nama teh ku balalener tapi salah itu
mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti ciri dan baluak 12 naon jeung ngising nah ada dahar wae ngeun goblok ya aduh ampun hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang gede cita-cita namanya jadi dalang anu hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang badal sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meureun ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareu ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalangnya oh bareto itu aing guru kasahan loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio aya dalang mau radio oh ampun kudu mode kieu eut ceuk raja teh eut ya pati ka dieu kaharep tah sorakna kitu tuluy patina teh uleun pan beda si sok maneh out hahaha pati ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh penting mah loba we nu manggil ka aing si sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca bae itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh Panudewana teh keur ngora
kresnakeun ngora goblok. Ngan mana aing mah yang panu. Kapan kana lurus ya teh mah. Tete ka Citra Yuda teh lanceuk tete. Coba. Kuburuna komik. Ai Citra Yuda teh. Duluina Roy Martin. Tuh, ampun. Dede teuing kasep Gatot Kaca kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu geuring? Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Wah, atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka teater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya teater. Ah, saya tidak baheula ayeuna wae teater teh baheula ge aya teater. Naon teater teh? Teater geuning ngobi aya di hirupan teh sok di teater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui boga teater teh. Aduh, kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka teater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dageus tengah peuting ieu. Coba. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobet. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawaran. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ieu goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jak kaharep deuleu jak. Saha teh? Semar anjing ngeukeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing ngeukeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing, ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Garing. Coba. Aduh, coba teh gareng eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teh rame teh. Aduh.
kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamat kene dugi ka dieu palawargi kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Mana minakan hajatnya? Hapunten dah nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantu sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan dihiras deui wae. Aduh, ampun. ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina ya. Hang nuhun ai nuhun ai. Semahaturan rawuh cageus leuwih Bagong. Kasar-kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Nuhun. Cageus leuwih Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegit. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, urang tunggu cegit. Semahaturan rawuh sepuh nuhun ai. Jangan euy. Saya aja hikmah sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Bot. Tiap dikit doloy. Hei ngomong. Teuing aya keur disolenang kene ta indungna. Cicing tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenaka sepuh Ki Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Keur kumaha parena di Lebak? Nah tinggal langkung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di Jawa. Cing balik bisa ngomong deh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus leuneuh? Duh kada terang pare awewe nga ieu. Apaan pare mane gamarkeun ada dewe Sri? Hah? Sri apa sih Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. tere beleguk teh mah. Tere mah Samara mah sere. goblok si ceponya. Tong dilawanan atuh bari nage. Sarwana Eta kemana karep wae ngomong teh si goblok. Eta ku sarwana tuh. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh kemana karep wae kuas lain jeung menak. ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan pepagihan. Aduh euy ieu manuk duit Menak sama sia teh. Ini jauh teuing ngomong teh. Manya tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang kana tak Dipunak beleguk teh mah tuh. Nah, atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawanannya. punak mah anak pun sirah Punuk teh mah.
ayo punung mau dicarikan batur gini urang teh ini punung sama belum punung mah aya laguna geuning nya walungan di kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh gini naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe ditenggelan euy nah mah keur ditenggelan ditudung maling dituding jeung belenguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suwing teh mah ai suwing mah geuning sabangsa jeung entong soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebegan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana di berewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh ja teh garelo anak si Semarwa nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teu goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh awalna can ka bawah ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah Ali belenggu ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh Ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah tuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan rawuh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sarana ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih masa bangsa jeung tereup kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh begini eta bagi jalan rawuh ai mulisit mah kapal geuning maju ti handap waduh mani mulisit melesat jang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang gandeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Terida naon manuk dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah si teh buru-buru Pak abdi hayang HP rek SMS-an Pak cukup halona telepon dan begitu yang nih nah dah HP mah loba dinyata gen patat geuning ngarantung barodas tape teh mah euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sia di jalan HP teh
hapa eta mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalau di balong apo eta mah haji apo jadi kana hapa atuh teh jauh-jauh aponya haji apo mempergi jeupah apu eta mah ai apu mulai minantu bah umri apud eta mah hari apud mandi-mandi digebung urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun tobat eueuh deui berenangkeun antap ai impun masuk dipake ieu gini eupan pargingan mujair lukut tama mun jauh tina impun kana lukut jauh atuh tina impun kana ampun deui alah ramainya itu punjan gulat kayak itu naon naik pipiluan sia teh sanes bade pipiluan abdi mah punjan agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keune abdi mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun kana beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku si buring ieu teh eyangna deuleu yang sah ya suata masa kadang di istrena jadi pejabat di negara dastina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. makelar seni ampun panuhune kuran upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana Oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu maranganana cing tanggung jawab ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabai anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula asyuata mah nang gelut asyuata mah nang gelut can apaleun anak aing asyuata mah terang tuang putra mah asyuata mah anu kapunggurna mah geuningan nyusut lehot teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh keneh wirang aing itu ulah panuhune ulah bade ganggu di podaran sia ku aing ieu teh pejabat astina wungkul deuleu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo ayo Pak Ijo kopi ijo daun rambutan ojo warkop nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun
Dumeh anjeun salaku panita sumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu di amarta mah adil ke sararea. Berat. Salira ngahina ka simkuring teu naon. Tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara. Ta ieu teh andalan rakyat. Kamana karep siling abong kena cepot ulah campelak teh aya mah da abdi sareng dorna salira ulah campelak teh ade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding goreng aletet nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanu sang bango sangsara da wala lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kempreng tah eta mah bener kain siapa goblok entong maka jeung diantar asa tewak-tewak den kumaha mah seneng duren oh sok meh sia atuh da abdi buki sugan terek mere nawahan teh hayang menuju beuh itu udah ampun satria aja cepot lah sok papatahan Kanu jalan di bener suka deh bisa sekali-kali naon cepot ya promo Aja. ya promo mah di pintu setan tara maling ya rombongan maneh teh kumaha maneh da kepala da silain dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah yang sapribadieun eta sapribadieun si lain we atuh kumaha cepot aja bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tak urang nyokot ceuk falsafah bisa negara waluya tapi nyaeta raja teh kudu nyekel endong ai endong Semar teh kosong eueuh naon-naon kosong si atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih kararosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah da pararinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teu keur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang kadang geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jebot moal kuring lain pedendam jiwana lain pembunuh masih ada di dinya
hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur. Tah eta teh ulah sok balik deui. Cing era ku baju bodas. Sok itu. Ha moal di kumaha? Moal teu sangka mana teh soleh. Kapan belajar? Teu sangka geuning bapa maneh ge soleh. Entong adean ku kuda beureuh aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor. Cing itu. Karena malah moli. Maju jalan gerak. Wah, gila. Kadang-kadang buka irung. Jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun. Dibarengan ku kasolehan. Kayak gitu maknya disebut paneta dari pureupan ti tukangeun atuh. Diomongkeun baturna kalakuan teh. Dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh. Mode ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Kayak gitu atuh nu kacida pisan minang diganti mah ngukut babu. Loba pisan hamana atuh da nya ganti aya mah kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan atuh da bejaan kumaha ieu teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana saturangga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja iya oge tejang baran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinsiranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut ulah tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturangga domba aing terus naon deui kukulin siran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyala wading mah kukut tah mah bakabaranahan urang ka itu lamun ukut eta keuna nepi ka sapaehna cenah cek caturanggana oh silenge karek cenah maka wawatis paniisan teh kaituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulinciran dina di deukeut cucungikna lamun disebut bieu teh turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana ka mana pan diponcit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewe teh asa beuki ngaco teh euy dan urangnya teu cereung tah bandingkeun jeung dewek sok sia nganakeun domba nu alus kumaha cing celing jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin nya pantes satu domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng coba tanuk hamin teh kitu tah nyonok ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nya kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wodeh halus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tanukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tanukan dua kanyutan domba jalu ieu yang nu hirup pak mana mah itu jeung domba teh anu hirup
gerapek da eleh we tah mah KBOG nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh gitu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang doma teh seperti di dia doma tah ieu doma ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka cung ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ge ngongkos mah kumaneh nah ge wah gelo tak gitu tak eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh ai jelema nya handeudehan welasan asihan alus heuh eta teh doma teh kitu seperti nasi lain ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditenggar ku aing nyerieun mending balik hade ka doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang balik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da nolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicing na gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh nu garing-garing jalan setapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung ka hiji lemur teka rasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan ayak awak rancucut teu paduli kajeun teu euy nu penting mah kesil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinah geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng nu lolong teh ayo caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pana anu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung di dagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik celolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah udah gede
tangka kelapa cenah euy. Nah sia nyaho tangka kelapa cenah. Pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok. Nah cenah tuh sia jadi lolong. Apa cacingeun. Tangka kelapa cenah euy ulu. Cing cenah deuleu ka luhur ayaan. Muni keukeuh sia teh ka aing pan lolong aing teh. Hayang cenah euy cai kalapa duh. Hanang wayah kieu mah. Geuna cenah dewek bisa naik na mah. Oh, bisa mah cenah naik eta ngalah kanya. Da aing hayang nginum. Sok cenah daguan kumaha nya tadi diuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang. Bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana. Blok pan aing teh lolong. Ai heueuh. Yo terekel tuh sia urang mah angsron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa da teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuna naon barang angsron deui kitu eueuna naon pan jok koleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panairi bakating penyeri mengihan maneh meureun sisi kieu teh ngucur tak kana lahunan nungguan yo wah popos oi lebar cenah ya suruput we dikajawat wah kolot teuy anjing asin oi puguh mecer lain si kalapa aja oi aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing ge wah euy cek pecakan hidup haji ah hirup jago. Walah, cing, ya kumaha teh? Ngahalangan batur pasidik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji ah, damang. Saya namanya teh kuring Haji Kohar. Oh, Haji. Haji biru gitu. Dah, punten deh ah. Iya, ngiring di dia. Aduh, hebat dong tuh. Naon teh merong kain bari jeung seuri teu ngeunah aing Naon gon dung we aing butak ya kaisinan ulah bisa jadi pasea ulah baik gitu wae tos lami Kang Haji nongton wah lami ya dikawit Kang Haji mah teu rireun unggah dinten teu rireun ya bisa minggu ada di dia alhamdulillah resep bisa nu mulih kamari Haji teh os bobolah Kang mah Kang Haji mah tahun hareup ge maju ka itu deui ka mana ka Jakarta Haji naon teh ke Haji Sarip nuhun Kang Haji ah tahun sabaraha ka Mekah teh aya 5 tahun ka pengkeun meureun oh 5 tahun ka pengkeun atuh teu acan eta pentingnya keur musim panas Kang Haji mah itu gitu ulah demi Allah ya musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius walah gitu Kang Haji wah demi Allah ya tapi ngeunah na musim panas di Arab mah jang ngeunah teh nah nog teh teu kudu digoreng ditunda we na kusi asap sanes asak yang kajejek ontak demi Allah sikap penyegra baik Kang Irian sikap suai katipu si Akang tukang nipu katipu ke Bandungan Kang
lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu matuna we na luhur batu asa ku ucing ya kira ku aing kudu ngamuk di dieu Kakara kagak kodek di jelema ieu. halo Ayo. Di mana-mana ge aya we. ya Priyogi korma ngora di akang aya demi Allah Kang Haji memerege di dia korma ngora ya nya ngora kene demi Allah ya kira dia anu leran demi Allah ya 5 kali sebuting demi Allah Haji lebih kaki Haji. Wah, itu pegang gitu. ayah di akang ayah kene gitu Priyogi berhiji ngan di itu mau korma ngora di akang mengarana genti jambe ngora Haji assalamualaikum kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna nya ujang Kantenan telepan teh. natrat tina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firman-Na ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah ya cuk malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah Sumohon kumaha kula. nah makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan Tak buktos gua. taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran Tos aya dengan tulisan buat bulan ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah bongan urang kene bongan pola urang teh da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu Sumohon. seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna Laras. keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah di buruan di pipir di solokan da jelema teh tara daek ngomekeun ucu tara daek nyingkahkeun ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata Sumohon. tara naik ngoreh-ngoreh keun acan keun bae di solokan batur oge keun bae di buruan batur oge sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae nya cuk di mana-mana sareuseukeun mata mah urang teh ngeuwat we singkirkeun ujang sabab eta teh ajab engkena ka itu lamun diandap di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh meunat tina sulukan solokan banjir we ka ituna lamun saina neum disayangan reungit temahna demam berdarah urang-urang kene panuruginya cu tuh gunung-gunung pasir bulistir eta teh ayat Allah ucu gewat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi karayatna ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh nya ujang manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kapentingan negara jeung bangsa gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tambian sok
urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas jalahan ka ituna da ayeuna mah kumaha teu da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi cul kana kewajiban urang di lembur anu temahna brung-breng init ka kota bari jeung di kota sangsara padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh jaju kari daek ngungkul eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun lain adu diadukeun eta nana oh dietakeun kitu apa jadi anakan teh diternakeun tuh lamun istilah kana sato mah dipacekeun we kitu tuh eta teh hartina teh nyaeta ngembangkeun ayat-ayat Allah da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek nya cu pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamanian jeung sajabana apana hari hirup sararea heug digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran kene anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh manfaat teh jang kari kadaek tasi kedul teh pek-prek kayaknya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung nu matak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mek prekan patung mek prekan arca aya arca teh ngajentul eueuh gawe aya nyatu beuki grepek lain arca nu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh aya nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek-prek jadi daek nya rajana tauhid teh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae pek cing daek digawe cing daek ikhtiar manuk hiber ku jangjangna manusia hirup ku akalna tuh balantik grapek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa saeutik mahi nya cu tak kitu jang ucu uwa mere beja abeh teu rugi hirup tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampilin kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagaruh persoalan anu sakirana mata garugikeun kana diri ka ituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngeureuh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangannya ujang tuh gitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu ujang tah eta teh salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang